semacam bolet, sampul, putih. Pati. Kuadrara, celang lain mata icolis. Ini menikana iya lain irung. masalah Mana irung? celi. Anggap we irung. Kita si Wawe tadi jika kan udah mesta lain. Anjir. Anu goreng kita lain. Anjir. Anu gendut. Ya, aya. Si Ule ngomong gitu. Tegenahan si Ule awas. Pak, ngaleut, Pak. Ah, ngaleut. Baca tuh awun. Bu. Cacak bungut-bungut sesa guludug mah. Baca tuh awun ieu kamana. Kieu coba kieu cenah. Isuk-isuk teh. Kak, manggungna cenah ayeuna ujung eta si Kolai cenah tukang sompret cenah. Tukang sompret. Dumuk jelema aja teh nu sompret. Ya, coba. Naon? Sika kamu hiji deui beuki hitut. Yang mending urang beuki hitut Kada giling, daripada ada beuki tambah. sorabi tutung sabelah. Gendut sia kita. Ya aing rek nanyakeun. Naon? Kunaon sababna jelema? Nyawa teu kadenge. Ya. Kunaon sababna jelema nya? Heeh. Lamun nyolekan ieu kan sok aya tai kukunya di Ember. jempol. Heeh. Goblok nepi ka tai kuku-kuku dibahas. Anjing. Lain teh. Ganti tawi. Teh kieu lah. Kan dicolek ieu nya. Dicolek pasti dikieu-kieu kan? Heeh. Tai kuku. Sogaban. Ya. Pasti luak liek ya. Pura-pura. Anak bohong jelema. Ya, balikan deh ya. Nong sababna, ulah cecengiran wae. Atuh. So, kabeh pasti ngarasaan jelema. So, Ngorekan. penonton ya, ieu dengekeun. Jelema ya lamun teu ngariung pasti ieu. Heeh. Anu tai kuku ya. Heeh. Ya. Pasti urang teh ngariung ya. Heeh. Mun langsung diambuhan kieu tidak mungkin. Tidak mungkin, era atuh. Heeh. Jadi speak teh. Sepik-sepik cicing kieu we pura-pura. Heeh. Buak deui ku jelema. Waduh. Ka irung. Tapi dia bang. Tamu neta orang teh nyawa jawabanna kumaha tah? Heuh, kunaon sababna? Intina mah kos kunaon kos tararitu gitu. Lain kunaon sababna kunaon jelema sok kos tararitu. Widi sok gitu. Jadi era. Berarti manehna nya nu sok kitunya. Ya urang mah rumasa emang pernah. Nah, urang mah tara di kieu kan urang mah di kieu ka dieu heula. Tah bisi anu ningalieun, belokeun heula saleutik. Set terus Kahandapkeun, terus kaluhurkeun, pura-pura gagara. pura-pura orang. Panas ujung ngentai, tai sukuna ka jero, ka segrok. So, nya untuk percaya kita tanyakeun ka penonton. Oke, mun amplop di penonton tanyakeun. Kunaon jelema lamun kieu ya pasti kitu. Tapi anu aneh mah ya, Nah, mun ngupil heuh. mobil Iya, naon? ngorong. Heeh. Ngorong kieu. Ya contoh ieu mah contoh ya. Oh, nya ulah dipijiekeun jeung aslina. Oh, sia mah. Goblok itu asli. Semejo eta. Eta yan. Lu anu sia mah goblok kan sebel sia tuh. Iya, goblok. Ih, panjang deh. Tidor we. Ya lu. Nah, sok. Sok kamanakeun. Cok. Tah, ya kan saya ya. Iya mah jomblo awe-awe. Ya. Terus gunanya selanjutnya teh sok dikieu-kieu tah. Tuh kan, tadi kan panjang keluar, ayeuna mah jadi buleut. Kunaon sok dikieu-kieu sih? Jangan naon we dikieu-kieu. Tuh bisa. Sabab leutik lamun gede dikieu-kieu. Amun korong rasa gede-gede bola yang gede-gede kumaha. Anjing. Aduh, Dia mah pintar teh nyerikeun hate aingna teh. Ya di kieu, ya mun korongna di kieu, mun korongna kumaha. Kieu. Beko. Aduh, Terus rupa-rupa. kamu ke sekolah. Masih kopi ya. Sakola sok ngorong. Heeh. Masak di kahanap ke meja. Soalnya mau dikeluarkan meja karena apel lain upil. Justru eta beda apel jeung upil. Apel mah di luhur meja, upil mah pasti di
Ini jadi pertanyaan mah jeung rapi deh. Handapeun meja. Yo, Sok. eta teh tungguan saminggu garing deh ya. Terus kudu diamplas mah gitu. Di dempul deh, di dempul. Biar rata. Sok, yang deui nya. Urang boga panyakit gitu. Jadi ame jeung lem aibon kan. Cendera mata itu nya hitung ke teuing. Cendera mata cenah bajar. Cendera mata lu kos. Saya geus ieu teh kenang-kenangan. Yo, eta teh sok pesakan dompetan jadi jimat. Mantap para ginaon dagang. Pada lagi dagang teh sok moal teu. Payunya. Gareuleun. Ngomong naon tadi teh? Bolo atuh. Si arek jaya tau lah. Nah itu orang teh ngomong naon sih? Aing rek ngomong geus geur manten udah bieu. Naon sih? Teu nyaho. Ngobrol naon tadi teh? Mungkin korong nanti teh tadi ge. Ya. Lamun urang jadi guru. Berarti di antara ieu teh murid jeung aya KM nanya. Si handaina. Lamun si ieu modal di kelas. Ya, modal. Dolas. Ente rek kumaha tanu jadi babaturanana. Ih, modalnya. Pasti ngajawabna kumaha? Itu. Tapi lain orang mau nggak pengalaman sih aku. Sok ceritakeun. Pasti boga pengalaman. Boga babaturan modal di sekolahan. Iya mah teu kudu babaturan urang. Oh, pernah. Tapi lain dolas. Tidak meja. Nah, Meja. Yo. Batur baralik. Ina Sok, modal sekolah kabeh kayak gitu. Lain orang mah lain modal di kelas. Cari tanah teh kelas 3 ya orang kelas 3. Ya, iklan. SD. Oh. Kelas Pak kapain Pak? Kapain. Wali Cipangkon. 2D berangkat. Ya. Yang ada lagi budaknya. Sok hese nya mun hayang nahan kiihnya. Nah, sedangkan kelas 3 teh urang teh harita teh dibagi 2 kelas teh. Kelas A, kelas B. Urang kelas B kan, bagian berang. Kelas A bagian isu. Tuh kuat yo yang kiih. Minta diantur eueuh nu daekeun ngantur. Sedangkan kan eta teh WC-na teh rada geueuman ya di sekolah. pas lu sancang berarti gue. Udah abang supplier. Supaya mau sok ngiriman barang ke perusahaan. Urang teh we kiihnya na bangku teh ye caritana teh. Urang teh satakar kebek dong neangan kumaha carana ame engke teu kanyahoan. Datanglah guru. Basuh kan ngabayabah di handap. Itu loba. Aduh, udah ganti kostum. Oh iya, ayo siap. Ayo Oh, sip. Iklan asli ya, Mek. Tapi ke mana tadi mana? Kabayabah. Oh, bayah bah tanya. Dan berusaha untuk memberikan alasan kepada semuanya punkanlah ya. Bebaturan. Akhirnya guru nanya dong. Eta cenah cai naon di handap? Urang geus pinter dong alasan. Cayut kelas abu bahe. Aing ayap keluarnya beri nyaran DT ke tembok. Tapi si kanyahoan atuh. kabayang teh seleser. Seleser. Aya tapakan batu. Dina tembok atuh nya kanyahoan kene. Rek balik tadi dah ngerakeun. Geus cabrok atuh kabeh geus aya 5 tahun mah teu kieu. Biasanya sok ditembak ke belambir lain. Wah. Kang ini luhureun belambir kieu. Leusian maksudna bolon lain kieuan. Lesian Yang saya belambir. Daripada ngebot ke kaki sedot jauh mana cangekang we dina luhur tangki. 5 tahun teh dia pindah. Lumayan ya.
Sa thank you mah. Ina. Nya kieu wae nu. Kesang geus kesang badag Ya ayo masa modal. Pernahnya. Baturan. Mun sok baturan. Awewe wae, rata-rata. Awewe wae. Eta modal kaca pirit lah. Modal ge modal kata hati ya. Ye, ngopet meureun ngopet. Ngopet. Ya nya ngopet mah henteu atuh. Sa kelas kan mulak eta mah. Heeh, Sane Itu sih, sono. Ya, tuh, budak aku sesang ya. Mana nya? Modal teh kado tak ping. Eta mah meureun nyeri beuteuh. Langsung guruna mawa selang ka kelas. Ditanya guruna di kepala sekolah, "Bawa selang buat apa?" "Buat memadam kebakaran." Ya, "Bukan, sekolah buat jebor juga. tai." Teh sekolah teh asup di poe daerah. Langsung teh sakola. Aya kene budakna ya. Dolas aja, Beb. Namun amprok disebut si dolas wae. Harus incak. Nah, dolar saya incak dolar. Lebih kaina. Oh, namprokin ngabaturan. Ayo wae saja. Kalau pengalaman eta pasti pernah terjadi gitu di saat udah ke sekolah barat tuh. Oh, wae beb. Ya. Laki mah udah lompat. Oh ya, laki menang modal teh modal. Ada emang pan. Awe mah feminim. Era teh. Era. Umpat impet deh, umpat impet. Emang geus merecet. Merecet. Biar ditanya. Itu bawa hitut. Hitutna nembrang tai. Ih, gagugu ho. Kagugu ho. Emang ganti ngaranna ina ulah kakak deui ya. Kakak dolas. Ngompol, urang mah ngompol. Iya, oke dong. Jangan ya. Geroan oke. Itu waktu di. Tadi gua udah sekolah. Siapa kan sih belum maunya. Ayo teh pansa dolas. Engke manehna masih sirian da moal nyahuan dolas teh naon ieu moal. Miss, pansa, dolas. Bener san. Ya, oke lo main nanyakeun. Naon sih dolas teh 12 naik gitu. 12 hanya kita yang tahu. Mas, idola. Sakit aing. Idola teh idola, dol. Idola 12 geus idola. Lain modal. Ya,